Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangu di sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katuna kalayan ngabantun jejar carios pamujaan Talaga Getih. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya nu setia manco ka dongeng Mang di mana wae ayana mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sidaran batin oge dilalancarkeun sagarupinanya penghilap di darojong di taroelan tombol subscribe. Atuh supados sejang kolong tingkana waktos mitra mangga urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita bilujeng ngadangukeun prung ah. Mitra kaum dangu ku ayana urang lembur anu geus jadi korban ngajadikeun kayaan teh tambah gujrud hibur ka mana-mana kabejakeun nu paeh teu pupuku alatan niroga hala ku makhluk anu can kanyahoan naon-naonna teh beuki sumebar. Pihak anu berwajib oge nyobaan nyiridi tapi boleh teu ngabuahkeun hasil da memang taya pisan laratan atau pituduh anu jelas. Sok sanajan kejadian teh lain sekali dua kali, malahan mah di lembur-lembur sejen geus loba pisan korban. Mitra kaum dangu ayeuna mah urang caturkeun di lembur anu teu pati jauh ti leuweung hideung. Si Itok anu kakarareng diajar ilmu ka Bah Sujai kakara mulang ka lemburna. Basa ngadenge ibur aya kajadian di roga halana urang lembur anu memang aneh. Nyata di kawas di roga hala ku budak jurig teh ya. Ukur di ala getihna we mitra. Atuh si Itok teh harita manehna tumanya ka batur salemburna. Nah bener eta teh Mang. Bejana teh korban teh jelema lain satu ayeuna mah. Ih bener Jang. Geus aya sababaraha urangna anu jadi korban. Pokona mah cara ti heula we di lembur urang. Ukur di ala getihna wungkul. Ngan bedana di lemur urang mah sato, di lemur sejen mah jelema. Tak kitu puguh mangge hariwang ye. Inggis we eta makhluk teh aya datang ka lemur urang. Alah kapan cilaka. Jadi kitunya. Moal kitu ku budak setan teh Mang. Kapan eta budak teh ngagalak sak pisan ka sato mah. Uing mah inggis eta budak setan teh kiwari mah ka jelema. Anu jadi sasaran teh jelema tak kitu. Gitunya Jang. Nya bisa jadi bener oge bener. Baheula nu jadi sasaran teh sato. Wah ayeuna mah nu jadi sasaran teh jelema. Alah cilaka geus kieu mah. Inggis we aya ka lembur urang Jang. Ku kituna urang teh kudu waspada Mang. Tapi kan ulah salempang da uing ge moal cicingeun. Ilmu anu meunang diajar ti Bah Sujai bakal diamalkeun pikeun ngajaga urang dieu. Nya syukur we ari kitu mah Jang. Sahenteuna ujang bisa diandalkeun. Lamun eta budak jurig datang ka lembur urang, ujang bakal bisa nyang hareupan. Nya tapi tetep urang ge kudu babarengan. Pama eta budak jurig datang ka lembur urang, moal bisa disenghareupan ku sorangan. Ku kituna wayahna nu ngarona kudu leuwih dihangkeutkeun. Nya eta teh Jang. Nu ngaronda teh loba nu sarieun. Inggis nah keur ngaronda panggih jeung eta budak jurig atawa makhluk anu pikasieun anu sok ngaroga hala jelema. Begituna taya saurang oge nu daek ngaronda Jang. Kitu. Tapi ti mimiti engke mah kudu dihangkeutkeun deui Mang ngaronda teh. Urang kudu ngajaga bebarengan kasalamatan urang lembur. Tak kitu. Kitu cenah mitra obrolan si Tok jeung Mang Sardi teh anu bakal ngajaga deui keamanan lemburna. Bisi-bisi eta budak teh aya datang ka eta lembur. Ayeuna mah urang caturkeun dina hiji peuting. Satu tasna kedatangan si Tok bener we nu ngaronda teh kiwari mah geus aya deui malahan mah geus ngarumpul we di pos jeung baturna. Mang Sardi aki emu jeung nu sejena
Regreg ari aya si Itok mah. Atuh keur ngarobrol we. Aki mah jadi penasaran Jang. Cikan ari numutkeun paneruntikan Ujang. Kira-kira nasaha anu ngarogahala urang lembur teh Jang. Jadi lembur sejen gitu tah. Geus aya sababaraha urang nah. Uing ge can bisa mastikeun saha-sahana eta makhluk. Tapi kamari ngobrol jeung Mang Sardi. Uing mah boga kacurigaan ka budak jurig teh anu kungsi datang ka lembur urang. Anu ngarogahala ingon-ingon. Sabab nilik tina korbanna ukur di alagetihna wungkul. Tak kitu Ki. Wah bener oge nya. Bisa jadi eta budak nu kurang kungsi di udah gerek dicangkalag teh ya. Nya boak kiwari mah sasarana teh jelema. Alah cilaka Jang. Kukituna urang kudu waspada. Omat ulah rek mencar. Sabab inggis eta budak teh datang ka lembur urang. Sok mah baheula kungsi diuber-uber ku urang. Inggis balitungan pasti sasarana teh urang-urang. Wah nya Jang. Nya urang teh kudu bebarengan we ulah. Nepikeun ka mencar. Kade ye kanu sejen ayeuna. Ulah misahkeun diri. Sabab cilaka lamun eta budak jurig datang ka ieu lembur teh. Kumaha lamun urang jadi sasaran ye? Nya Ki. Alah, terus sedang abi masoak. Inggis eta anu ngarogahala jelema di urang lembur sejen teh nya eta budak teh. Kapan sakitu padukna. Tapi ketang basa eta mah rada teurak. Mata kabur oge. Nya apukahna Mbah Sujai. Iya, tapi ulah salembang sabab ayeuna teh aya Jang Itok. Sabab Jang Itok teh geus ngawaris ilmu Mbah Sujai lain kitu Jang. Semohon. Ulah salempang urang tarekahan wae. Lamun eta budak jurig datang ka ieu lembur, urang cangkalak kebarengan. Sedengkeun di sisieun lembur, di jalan satapak anu berasa teh ka jalan gede, aya dua urang jalma anu keur leumpang bari ngobrol. Kadenge salah saurangna teh cacarita. Jadi ieu lemburnya Tomang anu sering datangan ku maneh baheula teh. Bener pisan Bapak. Uing teh sok sering ka dieu. Uing teh maokan ingon-ingon. Loba anu dirogahala ku uing di alagetihna. Ayeuna uing datang ka ieu di lembur. Tapi marek ngarogahala ingon-ingon ayeuna mah Bapak. Waktu ngarogahala urang dieu sekalian balitungan Bapak. Nya, tapi kahade Tomang kudu waspada jeung hati-hati. Sabab ti heula ge maneh kapan kungsi udag-udag ku urang dieu. Tangtu di urang dieu teh aya jalma anu boga kasakten, boga kabisa. Tenang we Bapak ulah sieun pokona mah keur aing mah. Moare gagabah. Nu penting mah urang dieu kudu aya nu kaala. Kudu jadi korban. Bener kahade Tomang ulah gagabah. Maneh kudu hati-hati kudu lantip. Ulah nepi ka kanyahoan ku urang dieu. Lamun sekanyahoan pasti bakal pada nguber pada merik. Pada ngarogahala. Kapan anu disalampangkeun ku Bapak mah. Maneh teh apes deui kawastara ti heula. Anya Bapak tenang we Bapak lah. Uing bakal hati-hati. Kapan salila ye uing teh rancepan. Eueuh jelema nu nganyahoankeun. Mitra kaum dangu teteh lah eta dua urang jalma teh kayalian ti Sidarsa jeung si Tomang. Maranehana teh ngacara ranteng merhatikeun kaya lembur geus kitu mah si Tomang. Manehna mah asup we ka tengah lembur, sedengkeun ari Sidarsa mah nungguan we di sisi lembur. Si Tomang bener we rerencepan asup ka jero lemburna teh. Manehna teh embung kanyahoan kurang lembur, nganengkeun siah-keun siah cenah. Urang lembur teh bakal diala ku manehanana. Sokomo basa kadenge sora anu ngarondah. Tang tuwe eta teh kasempetan bikin si Tomang mangarah teh hese. Keun cenah rek didoho, curingkang. Si Tomang ngacuringkang asup ka jero lembur. Sedengkeun ari di jero lembur si Itok sabaraha kanca teh keur leumpang we mariksa kayaan lembur. Teu waleh babarengan. Basa tepi kahandapeun tangkal caringin. Si Itok teh ngaradak ngeureunkeun lengkahna.
Puguh we atuh Mang Sardi teh kageteun aya naon cenah. Aya naon jang? Nah bet eureun di dieu. Dagoan sakedeung. Ulah waka ari teh dieu. Kade sing iatna. Sabab uing bisa ngarasakeun ayana makhluk sejen ya. Maksud ujang teh aya bangsat. Lain jelema ieu mah. Maksud uing teh lain jelema biasa. Tapi jelema anu boga kekuatan gaib. Alah tuh belah ditu tuh. Ayo tuturkeun uing. Cek si Itok bari nuduhkeun kalabah rungkun. Atuh Mang Sardi akimu sabarakanca tinuturkeun we ka si Itok. Barang geus tepi deket rungkun rek deui ngaraneg bari merhatikeun ka eta rungkun. Sedengkeun di jero rungkun bener we da pukul di depan si Tomang teh tadi ge merhatikeun kanu keur ngarona. Pikeun si Tomang kaget sabab teteh lah cenah eta jelema teh kawas nu nyahoeun kana kadatanganana. Kurang ajar. Kawas geus nganyahoankeun kana kadatangan aing. Rasakeun sia ku aing di bongohan bakal dirontok. Cek si Tomang manen teh sajaga diri ngadapong we rek ngarontok. Rek narajang ka si Itok. Sedengkeun si Itok anu manehna ge waspada. Taki-taki we bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Bener we aya nu ngacerelat kaluar tina jero rungkun bari rek ngarontok ka si Itok. Gentak si Itok oge magagiwar bari nadah panarajang geduk des dua dampalengeun diadu. Jeleng aya saurang budak anu ngagajleng bari mancuh merhatikeun ka si Itok. Budak curig. Bage asa panggih deui jeung aing dieu. Maraneh kabeh bakal jadi korban peuting ayeuna. Sia kurang ajar. Boa maneh nu sadala ieu geus ngaroga halak ka urang lemur di lembur sejen. Boa sia nu geus boga dosa teh aku sia jurig. Memang bener. Aing nu sadala ieu ngaroga halak urang lembur di serot getihna. Ayeuna bagean urang dieu sia. Maraneh kabeh bakal jadi korban. Mang Sardi akimu saparakan jadi apa ayeuna mah tetela geuning eta budak curig teh anu geus ngaroga hara urang lembur teh. Atuh akimu saparakan manehna teh marunur we sababesieun. Sedengkeun ari si Itok masrok maju ka hareup. Ulah sangeunahna sia. Maneh kudu dicangkalak deuleu. Uing moal ngantep. Maneh lamun nepi ka ngaroga halak ka urang dieu. Ayeuna kene bakal dicangkalak ku uing. Cek si Itok bari masang kuda-kuda. Atuh eta si Tomang teh langsung ngagajleng rek ngarontok deui. Tapi si Itok ke waspada teu cireureun. Gentak manehna teh mapak panarajang cakaran si Tomang teh ditakis we ku leungeun katuhuna plak dua pigelang leungeun diadu. Pikeun si Tomang ngaranjuk kaget saut teh lah cenah eta budak ngora teh mibanda kakuatan anu pohara. Tapi si Tomang teh beuki panasaran. Gajleng manehna rajang deui sakilat. Kiwari mas si Itok teh nyabut haur koneng anu nyelap dina cangkengna. Basa si Tomang rek gajleng langsung dibapag ku haur koneng. Geduk. Haur koneng diadu jeung pigelang leungeun kerepeng. Si Tomang teh kerepeng. Karasa harita teh pigelang leungeunna asa kaduruk. Panas anu pohara. Alah, anjir. Panas naon teh sia kurang ajar. Rasakeun sia. Hasok sia. Maneh bakal dicangkalak deuleu, bakal dipepeg ku ieu. Hiuk haur koneng teh kiwari mah rek dipake ngababuk di eta budak jurig. Tapi si Tomang ge manehna teh cileureun gentak imbangan panarajang. Nyobaan nyingkahan sambatan eta haur koneng sabab ngarti teh eta haur koneng teh lain haur biasa. Tapi haur anu boga tuah kasakten. Si Itok manehna teh beuki ngarang sagoe maju. Manehna gede hate sabtu teh lah eta haur konena teh gede pisan bangaruhna. Da eta we budak setan teh kawas anu sieuneun. Si Itok beuki ngaronjatkeun daya panarajangna dipiharep pisakeun eta haur konengna teh. Usaha si Itok teh ngabuahkeun hasil. Haur koneng teh kiwari ngababuk kana pincurang. Hiuk ceborod. Kerepeng di we bari ajret-ajretan. Si Tomang ngarasakeun kanyeri. Anjir panas kurang ajar. Alah, naon teh sia. Alah. Sok sia. Maju deui ulah kalaka engklak-engklakan sia mah. Rasakeun sia, rasakeun.
Cek sitok manehna teh teu meres sengapan langsung narajang deui. Haur koneng teh kiwari rek dibabukeun kana sirah. Puguh atuh rohaseun si Tomang teh temikeun lamun sirah teh nepikeun kabeunangan ku eta haur koneng. Tentak manehna kagajleng ka tukang, tapi si Itok manehna beuki ngarangseg maju ka hareup. Si Tomang tiba baranting ningkahan haur koneng nu sakitu pohara luar biasana. Dina hiji kasempatan mah si Tomang geus teu bisa nyingkahan panarajang eta haur koneng. Atuh haur koneng teh beunang keduk pisan kana dada iuk das jabrot. Bangkieung. Si Tomang ngabangkieung awakna ngadek-dek. Awakna katingali ngebul aya haseup anu mulak. Nandakeun awakna teh kakeunaan ku tuak asakten eta haur koneng. Karasa ku si Tomang awakna asa kaduruk. Anjir. Awak asa kaduruk tetela eta. Awi teh lain awi sambarangan. Mun kieu kieu mah aing bakal cilaka. Leuwih hade aing kabur ninggalkeun ieu tempat. Tetela eta jelema teh hebat oge tah. Cek eta si Tomang gentak ngagajleng manehna kabur rek ngaloloskeun diri. Puguh atuh si Tok ningali musuhna kabur, gentak manehna ge langsung udag. Rek ka mana sia? Montong kabur, ku aing moal dilepaskeun deuleu. Cek si Tok manehna teh bari ngabaratak lumpat. Atuh aki emu mangesar di saparakan jauh ge ningali si Tok lu manehna ngudag-udag musuhna. Langsung tinggal rajleng nuturkeun ka si Tok. Iyo orang udag udag yang ayang. Hanya orang udag. Alah tetela, jang Itok hebat. Jang Itok hebat euy. Si Tomang anu kabur manehna teh muru ka sisi lembur. Geus aya di sisi lembur ngajakan di Darsa pikeun sagancang ninggalkeun eta lembur. Sabab cilaka cenah tetela ulang lembur teh geus nganyawankeun kadatanganana. Oge aya budak ngora atawa si Itok anu sakitu hebatna. Darsa tetelangke manehna ge sarua lumpat. Aya naon da Tomang, nabat lumpat. Ayo gancangan Bapak, lumpat. Tetela urang lembur teh geus nganyahoankeun kadatangan urang. Jeung di aya jelema anu hebat. Ngudag. Hayu bisi kaburu katewak ieu. Nya. Hayu Tomang, hayu. Duanana lompatan ngejat ninggalkeun eta lembur. Berasna teh nyata ka sisieun leuweung hideung. Geus aya di sisieun leuweung hideung curang cileung, tapi tetela nu ngudag teh henteureun. Si Tok terus we ngudag. Atuh duana teh arasup ka jero eta leuweung. Beras tepi ka sisi Talaga Getih. Geus aya di Talaga Getih mah manen teregreg. Tang tuwe cenah urang lembur teh moal wanieun asup. Tapi si Tok saparakan jate mitra. Terus we ngudag. Alah cilaka Bapak. Urang lembur teh ngudag bae nepi ka dieu. Nya, kumaha geus kieu? Nya wayahna we urang sing hareupan. Nya kurang kudu ngalawan. Nya Bapak, kan kahade eta tuh budak itu tuh hebat pisan. Boga awi anu hebat. Cek si Tomang bari nuduhkeun ka si Tok. Brek katingali eta si Tok jeung urang lembur teh ngadeuketan. Geus aya di hareupeunana pok Darsa teh tumanya. Saha maneh teh ha? Nah bat ngudag nepi ka dieu. Nah rek naon? Sok si arek lumpat ka marana maraneh teh. Duaan geuning. Tetela maneh teh makhluk setan sia. Nu geus salala ieu ngaganggu ka urang lembur. Geus loba urang lembur jadi korban. Wayahna peuting ayana kudu kacangkalak deuleu. Bakal dikojoran ku uing sia. Leuwih hade maneh nyingkah. Ulah neruskeun maksud. Ieu wewengkon teh wewengkon Talaga Getih. Maneh moal salamet teu. Lamun hayang salamet, leuwih hade tinggalkeun ieu tempatan. Teu bisa sia. Keur uing moal make sieun. Najan ieu wewengkon Talaga Getih. Sakalian nek dihancurkeun ku uing. Boa-boa sia maneh teh curig Talaga Getih deuleu. Darsa kaudah ngamarana langsung ngagajleng rek ngarontok ka si Tok. Tapi barang rek ngarontok, haur koneng anu dicekel ku si Tok teh dihembatkeun keuna pisan kana cangkeng Darsa hiuk celepet jabrot bangkieung. Darsa ngabangkieung bari muringisna rasakeun ka nyeri sabab cangkengna teh karasa panas asa diduru.
Si Tomang demi ke lamun nepikeun kanu jadi bapana cilaka langsung ngagajeng ngerek ngarontok ngabongohan, tapi orok kaya. Si Itoke teu cileureun, basa ningali panarajang si Tomang. Langsung malih papa kue taur koneng keduk das ke lapisan kana dada. Nepikeun ka awakna teh ngacoal ka tukang. Kocak harita teh si Tomang kocak karasa dadana teh panas asa kaduru. Cileng ka talaga kecebur. Maksudna mah ngarah teu karasa panas. Dar sage sarua manehna nuturkeun kecebur ka eta talaga. Si Itok ningali musuhna gujubar ka eta talaga. Manehna teh langsung ngadeukeutan si talaga. Geus kitu mah haur koneng teh diancromkeun we kana cai talaga. Aya kajadian anu matak aneh. Dak dumadakan kayaan teh jadi robah. Cai talaga nu ketinggali semeupeurem teh ngaradak ngaburuk ku kawas anu ditaheur we mitra. Angin motah manimiu. Puguh we pikeun mangsar di saparakanca. Manehna teh langsung sarieun ngajauhan we eta talaga. Prikadenge harita teh si Daras jeung si Tomang anu kocek denge kararasakeun ka nyeri nu kaliwat saking duanana teh kawas anu diduruk we. Malahan mah katempong geus rambang we. Perikayaan geus eueuh nyawaan awakna geheng kaduru. Pun kitu deui eta talaga teh kadenge sora anu ngabaledug. Kawas di jero talaga cai nebikeun ka mancaurah. Hari kitu nama teh jauh tina pagawean si Itok. Sabab si Itok teh surti lamun eta talaga getih teh lain talaga biasa. Tu kituna kudu dimusnahkeun. Puguh we atuh karena nagara siluman teh nepikeun ka paburantak. Akhirna mah kerajaan siluman geus sarua hancur lebur. Geus kitu mah kayaan talaga teh kewari tenang deui. Kayaan angin geus teu miu. Mangsar di akimu sabarakanca. Manehna regreg sawetetela si Itok teh gisa ngungkulan kayaan. Atuh si Itok teh nyampeurkeun we dina kayaan bunga. Sabab usahana teh kewari geus ngabuahkeun hasil. Ulah sarieun. Sabab urusan teh geus rengse. Tetela eta makhluk teh geus paraeh ting ditu. Syukur jang lamun kitu mah. Nganu ngaharti. Eta wajib makhluk jurig teh. Geus musnah. Geus moal ngaganggu deui ka urang jeung urang lembur sejenna. Geus kitu mah bang ngarasa regreg. Tetela ujang teh hebat euy. Hanya untung we jang Itok bisa ngungkulanana. Alah terus serang mang mabieun masieun. Alah keke. Nah naon sora nu ngabalug teh jang? Nu ngabaludug teh daya lian ti ancurna nagara siluman. Sabte tela ieu talaga teh lain talaga biasa, tapi panonoban bangsa siluman. Ayeuna mah urang tinggalkeun ieu tempat. Da urusan urang teh geus rengse. Euleuh mitra waktos naparantos teu nyakapan. Jaget carita talaga getih atawa siluman talaga getih atau pamujaan talaga getih doi ka dieu nya tamat. Urang teraskeun dina judul anu engganya mang atuh nganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya. Hapuntenna tina sakakirangan emang. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.